Melakukan tendangan gawang, siapakah yang akan dituju maksudnya? Salah pengertian. Lobana budak nih pisan anu daek mana doma-doma acan ih nih naon gawe atuh cenah jelema teh. Tah mamam jalu sok mamam. Sok buru dahar metre gede metre dijual mana teh ku urang dipake kurban sia teh kurban bapak. Makani teh Raya Agung tah si ieu mah nu bodas insyaallah kumaha dikurbankeun ke Raya Agung. Sok dahar heula si loba meh lintuh sia teh. Dahar jalu sok dahar anu ieu mah ih anakna diam tapi bararau tara mani doma trading tara mani tara daek aya nu ngamanian urbankeun ke mata komo si ieu si jalu ieu ka mana geura ka dieu nolol tungku ka handap ieu na tah ka dieu ih tanu ka oge bunyi rangai ieu edek dikurbankeun sia 2 bulan deui pantai Raya Agung atuh kasep ih ini jangan di rumah suain kenaon kali kemana mani rek mani marek Jumatan pan atuh kedem di Jumatan lain teh poe Jumat ngadam ari mah kenaon eta nyolokan bool doma nya sok nyolokan bool doma tah ieu teh edek dikurbankeun 2 bulan deui pantai Jagung mama meureun peda eueuh salaki ngeureun mah jalu kelangung sama kau teh dik mani mah kali itu urang mandi heula tuh banyak cik ayo mah mau Jumatan mau apat mah awewe oh nya eta ayo mah kabaknya cik ini satu depak paling pas sore di goblok nyarek mani ka belakang Saridam teh kalau ayo lagi jailan si Saridam teh nah itu turkeun euy gini aya caina dieusekeun nya ah teu euy nya mangis beurang si goblok teh mah mandi sabunan di luar atau beri ron Ini kalau pakai kuda kasih goblok teh euy. Ayo poe ka budak cenah sampun naon atuh. Hah, seger euy. Astagfirullah, iya cenah ngomol bating udah teh cenah. Hah. Udah naon anu kemana anu? Mudah wae Gusti Nu Agung. Ya Allah. Ma. Baik kan aing. Aing mah nya naonan ih. Mama. Mangga siap teh mani teh babal. Ma sudah ini kan. Sopan ka kolot teh. Ayo hei tingali budak loba. Erek mani kolot oge nyawa balik ngarit ieu teh. Ma burusan lah hayo we merenang di sampon. Ayo tingali. Bari bau naon eta mah sampun ge atuh. Geus mah ah. Diji geura kaluar kolot rek mani puguhan sarua ieu oge. Tah bawa sampona. Sampon naon atuh ieu mah ih. Di bau we hayo. Mandi teh. Tata eta bukana. Ih, masalah. Ma atuh ieu kumaha mukana da hese. Diji ka kitu. Sampai kalau TF ayam modal lijik nih kah kan itu nutupan anak ke kamar penting kuat modal aing betah plong aduh anjing aduh eta kali 500 untuk bijilna tuh gua tuh kakek
Ah anjir, anjir, pecah 1.000 anjir. Kalian. Oke, cakep anjay. Waduh, cenah anjing sidung. Main HP cengah-cengeh. Beurkeun geura. Saya teh waduh kan seri wes 3 serok goblok. Damai mana? Emang mana apal seri serok kumaha? Ya apal atuh aing mah. Mana hayang apal seri serok kumaha? Sok mana ningali. Tuh, Jen, ka dieu. Naon? Jen, ka Jen. Seri Jen. Tah, ieu ga seri serok mana apal? Serokan. Goblok. Ari mana lain Jumatan sia teh nya Jen? Mana Jumatan gitu? Ya Jumatan atuh tah tanya si Ejen. Long Jumatan teh Jen. Teuing teu ningalian. Mana Jumatan tuh? Tuh, da eta geus udah Jumatan kan bong antara aya awewean jadi horean. Goblok aja. Silap Jen eta hayong we kana nguseup ga. Oh, hayong ngusupnya. Beuki kan nguseup teh. Unggal poe tuh. Sarua ka jeung sia hayong we ngadepo we wedeh henteu. Kan enggak kakean jamin aya laguna rin. Lagu kumaha? Mau kaya wedein. Oh, angus keneng ah. Kayak tuh laga. Oh, Ka mana ke mana? aing rek ka si Imah anjing. Lagi naon? Kalau laju bola si Imah pas wok bisa ngareporteran eta si Imah teh ngareporteran. Bola? Di lalajoan? Heeh. Bola hiji di lalajoan ku kabeh, heula. Kayak tuh nya. Sekarang bagi-bagi jijinya. Heeh, hampura kanya. Si Imah nyaman. Pak. Naon Saridam? Pak. Heuk naon atuh Saridam? Saya teh mama di dia ya. Ih, si Imah nya keraun mah. Aduh. Mana naonan di buru makan di urang lalajo. Ngajong bola. Atuh naon atuh sia teh Idam? Eta urang lalajo bola mah di luhur, Pak. Di mana? Eta di luhur, turun atuh di dia. Oh, di luhur. Heeh. Kita teh beureum. Heeh. Hayu ah. Urang ngalajo. Pak, mak eta urang nanti kalau-haloan di ditu mah. Bakal halo-haloan. Bakal kayak urang di Citarum mah. Buru. Nah. Jangan sebenyol, aya payu. Payu saha? Teuing mah. Itu nu batur. Eta bawa. Bawa. Geus bawa kumaha urang mah sieun. Sok. Buru atuh ari. Beuki naon atuh ieu teh daman nih. Ma, helikopter. Iya, lain helikopter ngareporteran mah. Oh, halo. Heeh, jadi anu di otak-atik oleh bagong gitu. Heeh, bisa urang di kamar. Tadi tuh. Mana helikopter teh daman nih. Lain helikopter, reporter. Kumaha ngade Tah ieu dengekeun tah. Tah. Saudara suci kang mati kudu kieu kete. Itu dah, buru. Itu dah. Ayo, nam eta. Saudara Apri, ada pun pergantian dari Garuda, saudara Ayub keluar, masuk saudara Jaja. Sebentar langsung ada buat anak-anak baru. Inilah artis kita dari Karang Taruna Desa sekarang Maepo ada saudara kita saksikan pertandingan di siang hari ini antara GTA melawan Terebak. Ini kembali dilakukan arah saudara ada berjuga, bayang-bayang ada nomor 73 masih dari saudara melakukan tendangan gawang. Siapakah yang akan dituju maksudnya salah pengertian bisa dicuri bersih oleh saudara John. Kerjasama yang sangat baik, berbahaya sekali. Aduh, masih bisa dikejar oleh saudara. Dan sayang 1000 sayang rupa-rupanya terlebih dahulu bola meninggalkan lapangan dan mengakibatkan lemparan ke dalam saja buat GTA. Maupun saudara, tidak langsung ke depan. Namun tendangan yang kurang akurat saudara-saudara sehingga dan mengakibatkan tendangan gawang saja buat Peba.
nomor punggung 90 akan melakukan tendangan gawang. Siapakah yang akan dituju maksudnya? Satu atau dua pemain sudah berada di mulut gawang. Ada saudara Ujang Ali penjaga gawang dari Persib ini, lakukan sudah berbahaya sekali, dipotong oleh saudara Bokir. Saudara Bokir kerjasama dengan saudara Ujang Ali, berbahaya sekali, masih bisa direbut, masih saudara Ujang Ali mengacik atau melewati 3 pemain. Saudara Ujang Ali, ada saudara Ujang Bokir, masih ada saudara Ujang Bokir. Saudara Jerry atau saudara Jerry terlebih dahulu menyapu bola dan mengakibatkan lemparan ke dalam saja buat GCA. Berbahaya saudara Kamal, masih dibayang-bayangi ada saudara Ujang Putir, Ujang Jerry di sana, saudara Ujang Teddy. Namun apa yang terjadi, bola begitu deras meninggalkan lapangan dan mengakibatkan bola kita saksikan. Saudara-saudara, lakukan sudah berbahaya. Hampir tendangan penjuru yang kesekian kalinya buat GCA. Saudara Bokir nomor punggung 12 ini akan melakukan tendangan penjuru. Siapakah yang akan dituju maksudnya? Saudara Bokir lakukan sudah berbahaya sekali. Masih saudara Bokir berbahaya sekali, namun masih bisa diselamatkan oleh saudara Reza. Masih dari saudara Reza, masih Reza. Namun apa yang terjadi saudara-saudara? Apa yang terjadi mungkin saudara-saudara? Kita saksikan pertandingan di siang hari ini antara GCA melawan Pereba ini. Kita saksikan tepuk tangan penonton. Luar biasa sekali rupa-rupanya pertandingan di jam kedua ini. Saudara-saudara, ada nomor punggung 90 ini penjaga gawang saudara Ujang Ali dan sudah berbahaya sekali. Lagi berbahaya saudara-saudara, hampir saja rupa-rupanya, dan bola berbahaya sekali. Ada saudara mana masih bisa diselamatkan, kembali ada saudara Ujang Ali mengatik sendirian, masih saudara Ujang Ali berbahaya sekali, pada putar saudara Ujang Ali, masih saudara Ujang Ali berbahaya sekali. Usahanya bola terlalu deras meninggalkan lapangan. Ayah nomor punggung 99 balik dah main bola lagi Inggrisan. Geus ari dieu mah dibere sama lama banyak mah. Lumayan we dam jang meuli beas mah pan boga beas-beas acan Ayo mah aing di anu mah teh kasarean oh hampura tuh dah geus balik hayu balik akon mah. Embung ah. Buru atuh mah sok aya we. Mayang ali balik ada naunan kekete ah. Lila atuh lilakeun ah buru ah. Lila. Kurang kalau orang mana langsung atau ning Aisyah sok. Kamera rolling action. Sok maju. Emang mana jumatan gitu? Sok, nges ya? Geus. Guys. Buru mau urang lala jebol mah. Sok, ga. Bayarnya anjing tau. Ulah. Bisa rian aing. Heeh. Kala, sok.